Seringan kira baca sholawat sebab Kangjeng Nabi nu bakal nu nyekel kunci surga na urang ngawauhan ka Kangjeng Nabi tengah zamanan urang ka Kangjeng Nabi 14 abad anu silam teu bae da urang dilahirkeun ku Gusti Allah saat ieu ayana saat ieu tapi henteu eleh urang jeung zaman baheula Abu Jahal nyaksian Kangjeng Nabi teu iman urang jauh jarakna jeung Kangjeng Nabi jauh masana jauh segala-galana tapi kurang iman ka Kangjeng Nabi. Mulia jasa jelema nu mencintai Kangjeng Nabi sebab bahasa Kangjeng Nabi aku selalu berada di setiap manusia yang selalu mengingatku. Eta bahasa Kangjeng Nabi bahasa Arabna moal bejaan goeng lah. Aya bisa ge Inggris kajian Inggris. Ya Allah ya Rabb. Nah, etalah urang maca sholawat Kangjeng Nabi ngomong kaulah bareng jeung sok maca sholawat. Urang baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kangjeng Nabi na aya. Entek ulah lalagaan maca sholawat. Ulah lalagaan maca sholawat. Aya sholawat anu lamun dibaca ku urang hayang naon bae ge hayang naon bae insyaallah asal teu meunang direkam teu meunang ditulis ti ditu ti guruna kuduna asal diomongkeun katalar teu meunang direkam tapi lamun direkam teu jadi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sama direkam kan bahaya direkam mah teu meunang anu tungtungna anta bihajati teh Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin anat alaihil wujuh wa khasyat alaihil qulub antu sholli wa tusallim ala sayyidina Muhammadin anta bihajati saeutik ngan syaratna teu meunang ditulis teu meunang direkam kudu pas diucapkeun hafal misalna ye aya awewe geulis ditanya ku urang dina tanya ngaca beuh nyentuh gana hate belum tahu dia tasbih gua muter lo je cak Haji Bahri tapi awas lo isuk tanya deui ku aing sia tanya deui neng dari mana ngaca Haji Bahri beuki ciut bae tah bacaan shalawat eta 70 hiji macana saeutik Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin ala alihi wa khasyatan li qulub antu sholli wa tusallim ala sayyidina Muhammadin antu sholli ala sayyidina Muhammadin anta bihajati tujukeun bihajati sarwiti ngan batal direkam ditulis batal terjadi tapi kudu langsung disebutna musyafahah ti ditu nanti guruna eta sholawat bisa hebat kos kitu lain sembarangan bahkan lamun urang keur boga kesulitan tadi kula geus ngobrol di jero imah ketingkeun 3 kali katana sambat Kangjeng Nabi deh ujianna tadi aja pendek bisa pakai bayar hutang teu bisa lain deh hutang mah lain deh urusanana jual imah hutang mah eta sholawat jadi sholawat nu ampuh eta ge sangat ampuh geus ditajribah teh dicoba sababaraha kali beuh pohara ngan syaratna teu meunang ditulis teu meunang direkam kudu hafal langsung ijazah sakali dibaca hafal karak manjur oh potongan banget kieu oh ieu mah potongan mah wah 40 kali ge nyaho hafalnya henteu di Mekah kula mere doa ka Haji Pendi saminggu can hafal saminggu ieu dibolak-balik Allahumma ngeboga murid kieu teh otakna igutan hafal dek balik di Mekah kajian lah meureun sakitu diberena emang ngajinya atuh masalah geus lah ngaku bae beureun bodoh saya kudu ngaku maksudna di carang ibadah tuh kudu nemah bae ka narakana ngan boga Kangjeng Nabi na bageus saya dipendi coba bukuna B oplosan karung loba ya Allah nipu loba ngabohong loba isi budak hirup mun teu ngabohong teh nya nama atel
ya karim ya masyaallah ya kudu neraka tapi cak anjeunna ke sebab Kanjeng Nabi mah wa innaka la'ala khuluqin azim tah lamun cara tadi dua si joli anu bobogohan nu geulis jeung nu kasep tadi berani nyana ngajualan hartana demi rasa cinta rindu anu menggebu-gebu. Nah urang cinta ka Kangjeng Nabi geus datang ka mana lamun tadi naon hartina dunia tanpa melihat wajahmu urang ge kudu kitu naon hartina dunia tanpa melihat Kangjeng Nabi ukur lamun tadi sakadar bobogohan jang sakadar di dunia tapi cinta ka Kangjeng Nabi bakal terus ke akhirat. Urang cinta ka Kangjeng Nabi aman nyebrang di jembatan Siratal Mustaqim. Urang cinta ka Kangjeng Nabi dosa-dosa urang loba dihampura sekalipun polisi teh terbanyak dosa kedua hakim katilu kiai bagian katilu loba dosa sarua bae entek Haji Bahri asal ti heula kana rakananya sebab jangan lagi kiai kene kan kiai terkutuknya na. Tapi di akhirat cek anjeun neraka loba nu diamankeun ku Kangjeng Nabi bahagia urang sebab Kangjeng Nabi boga akhlak lain sakadar di dunia tapi di akhirat wa innaka la'ala khuluqin deketan Kangjeng Nabi cintakeun ka Kangjeng Nabi mantepkeun keyakinan ka Kangjeng Nabi ulah aya di jero hate makhluk selain Kangjeng Nabi jeung ulah aya nanaon di jero hate kecuali Allah. Masya Allah di akhirat urang sanajan loba salah nanaon aya Kangjeng Nabi ketika urang ditimbang amal Kangjeng Nabi na didinya tak cicing besi berat ka katuhu amal bagus jelas Kangjeng Nabi seri ketika berat ka kenca heula cak Kangjeng Nabi ulah main di neraka-nerakakeun bae nikmat urang boga Kangjeng Nabi anu ku urang diyakini jeung diimani nu namina Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Timbul pertanyaan ieu lamun Kangjeng Nabi teu aya apa bener Gusti Allah moal nyieun dunya pohara amat ieu Kangjeng Nabi hingga ditaalukeun dikaitkeun nyieun dunya ka Kangjeng Nabi ku pohara amat asa teu harti. Oh eta mah sebuah penghargaan sebuah pengagung tidak kuluhurna derajat supaya orang cinta ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atuh deuk naon ngait-ngaitkeun ka dinya Gusti Allah mah teu ngan penghargaan anu luar biasa supaya umatna cinta. Ieu urang diuk di dieu tengah peuting kieu ieu teh lamun lain cinta aja moal atuh moal ieu beb modal cinta mantap ieu kuari urang mun mararat sorga sebenarnya. Amin. Ya sebuah cinta mah kieu ye penghargaan jeung sebuah cinta nu patali jeung laulaka pernah aya nu lahir di hiji kampung jauh ka kota seorang lalaki eta orang kampung kasep mau nyaritakeun Kangjeng Nabi kasep teh aneh ieu orang kampung kasep neuleuh ka dieu ya Allah atuh ieu ge kasep dibandingkeun jeung di Solear mah ya kasep di tatanggana deui aya nu lahir awewe beak geus tah geulis tah kan lamun nyebutkeun geulis biasa bae itu awewe geulis apa teu ih geulis tah mah rada tapi lamun kieu itu awewe geulis make baheula atuh Haji Basuri datang ka beak mobil atuh nanaonan eta mah nya budak bobogohan beak mobil segala rupa mimiti balik kaca eueuh tanya ku pemajikan ke mana kacana mantong pakadang dijual nggon bobogohan mah kos kitu tah menang saminggu deui eueuh deui sen
tanya kuati cek kuati teh ieu ke mana sena wah nabrak lah antep padahal mah dijual bobogohan mah kos gitu mana ganti lu kali setir lah bobogohan bloon tadi mas surinya